monok dekeran. Ih, tadi dia tuh papanginya apa? Gas dia gerak ada. Ih, bosan jeng mah tadi mau kopi mana? Dia kerenaun di monok serangan baik, selemah geuleung. Bacak aing bae. Dia deh tutur aing bae, buntut lain jalah. Tutur aing bae, aing dia ka dieu. Ngomong bae sih dia aya hewa ka aing mah. Angge nyaho dia keur hewa ka aing gara kamari teh anu teu jadina kolektor. Atuh dia teh nyaho, aing kecewa gara kamari. Aing ngaliat liak bae maka dia. Dia letek-letek di nyekeun dia. Pacarna aing wani bareng ka dia. Emang da wani ka aing? Le, atuh selau dah sih. Oh, nok salah banyak emang selau aing ge mah ke dia mah. Atuh. Dia teh ngomong belum ka mana eta? Dia teh. Ente le, aing mati tadi di dia sorangan baja. Oh, sasa aing doang sorangan di dinya. Terus dia keren tuh di dia sorangan bae. Jelema heuleung. Lapar aing le sebenarnya mah. Aing goreng guyur tah. Atuh sekalian sih kita jeung letak-letak udah goreng. Oh lah, emang geus tepam kacongor dia. Pokos blong-blong. Oh, geus lah, kepahaman geus luar pikiran. Dulu kita eta otak dia. Oh, geus mah menanti udah dia. Oke. Mulai bener lah. Weh, kembang ya. Bagus amat. Juga me, engke lah balik we beb aing. Peng petekeun be. Jeung bebeb aing ke balik. Tapi kok yang diambuan heulan ya? Bau apa henteu ya? Bau. Sia luang eta kembang. Amun dibikin ka bebeb aing mah asana sak napas bae ta. Di. Untung terjadi aing lah. Nyokot kembang nah. Lieur aing ngene kabur. Weh nok, eta sih hubungan Anpal jeung kabogohna tah. Kumaha eta? Le, aing ora urus le, paling mah ikut campur dengan anak. Oh, geus lah. Woi le, karena salah amat ya, blong-blong mah. Upi buliun ya urang. So, Soalnya saya masih. nok, tuh, blong-blong tuh. Kabeneran tuh. Itu mah sana blong-blong eta ka dieu. Oh, Lin. Oi, nakle. Oi, udah. Oi, nakle. Dia kerenan di dia. Duaan bae. Tuh, nok, kabener nok tah. Aja lah mana. Tadi dia nanyakeun bae. Pal. Ya, hubungannya kumaha jeung si anu teh tuh. Anu anak nama Herman. Lanjut atuh teh tah. Nyaho de mana lah, aing lieur aing ka hulu-huluangan. Pan kamari aing geus ngomong. Nya anak kawinkeun di ditu, mau balik ka dieu deui. Omongan monok kamari bener. Banget mah cuman 2%. Geus lah aing lieur aing di dieu lah, dibulian bae ku dia. Aing mah kene nanyakeun ka ditu ka bapana. Kayak ngomong-ngomong motor tuh. Aing nginjemnya boga saya ta? Aing nginjemna ho, modo lah. Wah, dasar jelema tegablag. Ka dieu minjem doang. Lah ngabensinan itu. Baik-baik dia nginjeman motor ka nyana. Kajen lah, nila bangetna karunya geus melas gitu. Oh, nyana mah melas banget na ya. Oh. Si curik tadi nyaman mah kamari ge curik di kolektor. Oh, benernya. Wih, lumayan nih motor. Belana. Dadah, kabehan. Duh, modar di HP. Dadah, kabehan. Ainannya diurunkeun Mamang kergawe ya di Jambe di daerah Rurah Arab. Mamang kergawe jeung Rurah Arab nak kebon. Henteu, ya bapak mertua nek nanya doang ka dieu ge. Ih kumaha ye hubungan urang jeung anak Mamang. Oh gitu. Ini masih ngarepen anak Mamang. Terus Mamang udah turun heula aya udah ikut motor. Oh, saya. Ambek juga di deket motor. Oh, sih dia.
Coba ngomong lawan ampal takur aja. Orang mah yang pasti doang yo. Anak mamang bener tuh. Mau balik di ka dieu. Si Nyai telepon diarep ke imah ke mamang. Cuma cenah mah manehna betah di ditu. Oh, itu aja nu kumaha ieu. Kumahanya kan aya mamang mah teu bisa ngomong naon, di anu babuhan makan ampal jeung si Nyai. Iya, eta pas telepon nyana ngomong naon. Cek si Nyai, Bapak ampal mah putusin bae. Mamang kan lelaki boga perasaan deui. Yo ampal kumaha? Oh, jadi nyana minta putus jangan pal gitu. Bener. Si Nyai ngomong gitu. Yang putus bae cenah jeung ampal. Waduh, lah balik bae lah. Apa mertua mah tadi ikut. Bapak setuju. Terus anak Pal, sarua mamang ge. Lalaki boga perasaan putus teu. Repot lebar lah bising nyawan lurah Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja lagi. Kerja lagi. Berapa? Ya. Woi pal, pan banget dah bahagia amat. Weh, Pal, kebahagiaan dah sih. Dia terus down nang kabar gitu. Bang dia bahagia bukan sedih. Banget kos kieu bisa cerik. Atuh le, banget 2% deh. Aing mah dicuri kan. Sial dia nok kali kieu gak aing boga hate. Hah? Anpal boga hate. Dia mau hate embe meureun. Apa mbak? Sial ya nok le. San. Oh, lah. Oh, benar. San. Basir tuh, San. Sana sih. Dia. Oh, aing ngomong tela. Oh, San. Yeay, pacar aing wani bareng ka dia.